Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih dina surat Hud ayat ke-80 genepna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna, walaqad jeung nyata sanyana arsalna geus ngutus kami na teh saur Allah Musa kakangjeng Nabi Musa bi ayatina kalayan nyandak ayat-ayat na ti kami wasultonin jeung kakawasaan anu dibere ku kami kalebet mukjizat anu tos dipaparinkeun ka Nabi Musa mubinin anu nyata. Kasaha Nabi Musa teh bade diutusna ku Allah ila Fir'auna ka raja Fir'aun wa malaihi jeung ka penguasa gegedena hi Fir'aun. Pattaba'u mangka naruturkeun itu rakyat-rakyat Fir'aun da sieun ditindas ku Fir'aun jeung pembesarna amro kana pemerintahan Fir'aun wama jeung henteu saeutik ogenan amru tina eta pemerintahan Fir'auna tegasna Fir'aun birrasyidin kana pituduh anu bener. Da Fir'aun mah tibang maksiat jeung pendidasan teu aya maparin rasyid atawa pituduh kana jalan bener. Ta eta Fir'aun teh kitu ajas landasan pemerintahan anak saterasna kadeta. Yakdumu bakal mimpin ieu Fir'aun kaumahu ka kaum-kaumna Fir'aun yauma dina poe kiamati kiamah. Jadi Fir'aun teh mimpinna teh bakalna lain di dunia unggul dik poe kiamah ge mimpin ka mana pauradahum kana yen bakal giring hum ya rakyat Fir'aun jeung pembesarna jeung Fir'auna naron kana seuneu neraka kitu tah Fir'aun. Sabab naon maksiat jeung penindasan teu eureun-eureun. Wa bisal wirdul mardud jeung saburuk-burukna wirdul mardud tempat datang jeung anu didatangan tegasna asup jeung tempat asup eta teh saburuk-burukna sabab asup kana seuneu neraka. Saterasna wa utbi'u jeung naluturkeun ieu rakyat Fir'aun sadayana jeung Fir'aun jeung pembesarna bihadihi dina ieu dunya naluturkeun. Naon nu dituturkeun teh eta teh sabarna mah laknatan tegasna laknat ti Allah. Laknat di dunya wa yaumal kiamati jeung laknat dina poe akhir. Eta teh laknat teh bakal nimbulkeun kana siksana jeung bembendu Allah. Bisal wirdul ribdul marfud jeung eta teh sajelek-jelekna sabutut-bututna ribdu warisan atawa pemberian marfud anu dibikeun da diwaris harta benda mah diwaris dunya diwaris tanah sareng ge bingah ngan upami di akhirat diwaris ku neraka ku laknat Allah tegasna ku neraka jahanam eta teh bisaribdul marfud eta teh sajelek-jelekna anu dipaparinkeun nyaeta anu diwariskeun marfud jeung anu diwariskeun. Jadi upami warisanana neraka mah ti Fir'aun a'udzubillahi min dzalik benten jeung warisan di dunia ulah ngarasa bunga warisan ari warisan neraka mah ti Fir'aun. Tapi upami warisan patamanan surga insyaallah urang gede harapan mudah-mudahan rahmat Allah sasarengan urang sadayana. Barakallahu li wa lakum. Mugi aya manfaatna dina dinten ieu kalayan insyaallah patepang deui dina dinten enjing.
Barakallahu li wa lakum. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.